Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda karayan ngabantu nyajara carios si Kuclek Rusia Budak Kangon. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng emang di mana we ayana. Mugi ya sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilelancarkeun segala rupinanya tong hilap di rojong, di taroyalan tomol sukreb. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolongting kana waktos kurang sami-sami dangukeun di kumaterasna teu ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Den esih tenemalan lajuy atuh ngoloyong asup ka jero enggon goledag ngegoler pikiranna teh kumalayang. Atena cus-cos kaitu kadieu. Cak tuna ngeunaan juragan harapan jeung pamajikanana. Ayeuna mah urang caturkeun ieu we bah bentar saparakanca. Anu ngadon kabur ka pileuweungan sok sanajan nya. Ceuk pangrasana mah aman, tapi tetep we kangaranan ditareangan ku jalma loba. Aya oge salah saurangna anu manggihaan panyumbutan eta bah bentar saparakanca. Da eta tu basa si Sahro jeung si Jon tas baralik di pilemburan. Aya dua urang jawara sajodo anu ngukuntit. Curiga ka eta jalma anu duaan. Tuh tinggalikan. Aya dua urang jalma anu nyurigakeun. Arasup ka jero leuweung. Hayu ayeuna mah urang tuturkeun. Boha-boha eta teh garong anu kereteangan ku urang. Nya bener. Hayu urang tuturkeun. Sugan jeung sugan we eta teh komplotan garong anu kereteangan ku urang. Katayap duana teh pating katayap parancapan nutur kue si Jon jeung si Sahro. Sedengkeun ari anu dituturkeun mah henteu sadar. Lamun maranehna teh keur dikukuntit, jong-jon we ngaralobrol. Tah kitu euy, ceuk bah bentar teh urang ayeuna mah leuwih hade milih cicing heula saeulanan mah. Urang teh kudu tiarap ulah bakal nyieun tindakan kejahatan lantaran kayan urang teh aya dina bahaya. Pasti bakal loba jalma anu nereangan. Nya ari kuring mah kumaha bah bentar we, nu penting mah aman. Engan bae meureun urang teh kudu kieu we. Ka pilemburan teh neangan bakal hanteu bisa nyieun tindakan kejahatan euy babadog atawa rampok. Nya sabar heula we euy. Daripada urang cilaka mah leuwih hade urang tiarap. Ayo bisi bah bentar kaburu amek teh. Tetena mah geus lapar. Kapan bakal teh geus beak. Duanana teh atuh geragiru we gagancangan. Rek baralik ka padumukanana. Basa tepi ka hiji patempatan anu rada nyamuni tetela di dinya teh breh katempo aya guha. Sup atuh si Sahro jeung si Jon teh arasup ka jero eta guha. Sedengkeun teu jauh ti eta guha, dua urang jawara anu nutur-nutur teh pating raraneg nyaling keroe di balik katangkalan bari kadenge pating kacawis ngarobrol. Kapangih oge panyumputan teh tah. Tetela teu nyalahan utari anu kereteangan ku urang teh ieu panyumputanana. Kapan kadenge jelas nyabit-nyabit ngaran bah bentar. Pasti eta teh si bentar anu kereteangan ku urang. Jadu garong anu kudu ditewak. Nya Kang, abi gaduh kayakinan geus moal nyalahan ieu garong anu disayembarakeun. Kumaha atuh ari geus kieu urang geus nganyahoankeun pandumukanana. Na urang jorag langsung urang penta eta perhiasan teh jeung urang cangkalak. Ulah gagabah utari.
lantaran nu di sing hareupan teh lain garong biasa. Jeung deui, urang duaan teh acan tangtu bisa unggul. Komo kapan garong teh pasti lain saurang dua urang. Urang teh teu untupan. Ari kudu nyang hareupan garong anu sakitu lobana mah. Keun urang Bandungan heula. Nah aya sabaraha urang di jero eta guha. Ayeuna mah urang intip we teu kajauhan. Kumaha lamun engke teh garong teh lain saurang dua urang tapi lobaan Kang. Nah urang arek maksakeun pikeun nyang hareupanana. Tangtu we ulah gagabah. Urang kudu nyieun taktik atawa siasat. Lantaran lamun maksakeun ngalawan garong anu jumlahna lain saeutik, tinang tu urang teh bakal cilaka. Lain akang teu percaya kana pangabisa. Kapan cek guru urang ge, urang teh ulah gagabah. Ulah ukur ngandalkeun pangabisa, tapi kudu ngagunakeun uteuk. Nu penting mah saina herang, laukna beunang. Urang duaan meunangkeun eta perhiasan, jeung deui bisa nyangkalak ke jadugna. Kapanan anu dibutuh ditewak teh jadugna wungkul, keun we urusan cacing cauna malah. Ku kituna urang kudu ngelangan kasempatan. Nalika eta jadugna keur balangah, urang tewak. Urang rebut perhiasanana. Anya Kang, ngan bae asa pamohalan. Lantaran pasti eta jadugna teh bakal dijaraga ku anak buahna. Kumaha lamun urang nyieun reka perdaya? Kumaha kitu, Utari? Naha maneh teh boga siasat anu hade? Anya Kang, urang nyieun reka perdaya we. Ucara kitu pasti bakal caina herang laukna beunang. Akang acan ngarti kana rarancang maneh Utari. Nah rek dikumahakeun. Eta mah urusan abdi Kang. Yen abdi arek pura-pura we kalangsu ka ieu leuweung. Ku abdi eta jadugna arek digoda. Ari ku awewe geulis mah tinangtu. Najan jadug najan kumaha wae oge. Pasti bakal leah, bakal leeh. Dah engke. Lamun eta jadugna geus aya dina pangaruh abdi, geus bisa diperuhkeun. Keun eta mah urusan abdi. Lamun aya kasempetan eta perhiasan arek dipaok, urang bikeun we perhiasan anak anu ayakeun sayembara. Tinang tu urang bakal menang hadiah. Teu kudu adu hareupan jeung eta jadugna. Bener oge nya. Cukup urang bisa masrahkeun perhiasan kanu bogana. Urang oge pasti bakal menang hadiah. Teu kudu hese capek newak ke jadugna. Lamun dipaksakeun oge, urang oge cantang tu menang. Kapan cek beja, eta jadugna nu ngaran Bah Bentar teh lain jago biasa. Pangabisana teh lain bantrak-bantrakeun geus kasohor. Nya kitu we Nyai. Tapi nah irahaya, rek jalankeun rarancang teh. Nya gampil Kang. Hayu we ayeuna mah urang jalingker heula. Urang ningali kaayaan. Saupama engke aya kasempatan anu hade, ambi bakal bijil pikeun ngajalankeun rancang teh ya. Gitu cenah cek eta dua urang jago atawa jawara anu miluan kana sayembara teh. Keun we arek nyieun reka perdaya. Arek dipaok dewe cenah eta perhiasan anu aya dina cekelan Bah Bentar teh. Ku cara arek ditipu. Pangaranan lalaki cenah ningali awewe geulis pasti bakal leeh. Eta dua urang jawara anu ngenarana teh Wikarna jeung Utari teh laju we atuh. Saheulanan mah ngajauhan eta gua. Bari jeung merhatikeun kaayaan neangan waktu anu hade. Bet ku diparengkeun Bah Bentar sabaraha kanca teh kalaluar ti jero gua. Kawasna bae meureunan kesel caricing di jero. Wikarna jeung Utari basa mireungeuh. Sasarana aya kalaluar ti jero gua. Maju we atuh Utari teh pura-pura we manehna teh jiga urang pilemburan anu kalangsu atawa sasab ka eta leuweung. Bah Bentar sabaraha kanca basa ningali aya wanoja anu keur leumpang ngagandeuang. Bari arek ngaliwat ka balebah lawang guha atuh manik kaget. Nah saha cenah eta awewe teh? Bet aya di pileuweungan sagarupa. Nah jelema atawa jurig lantaran asa pamoalan cenah.
aya wanoja kukurusukan kapilewengan. Ili titik ningali bah aya awewe mani gelis gitu. Euy. Nah jelema eta lain euy. Piraku aya awewe gelis ngulambreng kapilewengan. Bisa jadi bah. Eta mah lain jelema biasa maksud teh, tapi jurig alias Ipri. Nya bah, boa eta awewe teh Ipri anu nembongan ngawenehankeun. Alah, tapi meni sakitu geulis nanya. Ngan bae aneh ketang. Piraku atuh Ipri wayah kieu. Kapan ieu teh beurang keneh? Bisa jadi euy, kapan ieu teh lain di pilemburan, tapi di pilewengan. Najan beurang keneh oge, bisa wae nembongan. Kapan leuweung mah tempat panonoban bangsa siluman silemin. Tapi dewek mah penasaran ieu teh nah bener eta teh Ipri. Lamun nya Ipri mah keun disampeurkeun moal sieun lah. Kapanan cenah teh Ipri teh sok mere kabeungharan. Nya bener. Ku dewek rek disampeurkeun euy. Kajeun teuing lah kudu kawin jeung Ipri oge. Nu penting mah nyorang kabeungharan. Cek si Ijon kitu nate bari nyampeurkeun ngadeukeutan ka eta awewe anu keur lempang ngagandeang. Basa geus deukeut laju ditanya we atuh. Teh ka mana Nyai? Ku kalamperengan sorangan di pileweungan. Saha Nyai teh? Utari basa ditanya ku si Ijon. Atuh mani bungah lantaran tetela geuning rarancang nate sedang ngabuakeun hasil. Bisa narik perhatian eta garong. Laju we atuh imut ngagelenyu bari pok nemalan. Geuningan aya jalmi. Pugu abi teh ieu teh kalangsu Kang. Sasab dugi ka dieu teh. Menawa sareng menawi atuh akang mah terang jalan ka pilemburan. Nepangkeun abdi Utari Kang. Eueuh. Jadi nyanyi teh kalangsu ka sasab ka dieu teh. Muhun Kang. Abi teh tos capek ieu teh. Hoyong uih ka pilemburan. Mugi awe akang kersa nulungan abdi ngajajabkeun uih ka bumi. Eueuh, kitu ku tante. Keun eta mah urusan gampang Nyai. Ku akang oge pasti bakal dijajabkeun. Nepangkeun ngaran akang teh Ijon. Ku akang bakal dianteurkeun. Ngan bae aya syaratna. Nah naon kitu syaratna teh Kang? Nyai ge meureun ngarti. Kapan akang teh acan boga pamajikan? Kumaha lamun Nyai daek dikawin ku akang? Ari kitu syaratna mah abdi teh tiasa Kang. Margi abdi teh parantos gaduh papacangan. Keun bae atuh najan geus boga papacangan oge. Ari kawin mah bisa. Hayu milu jeung akang Nyai. Keun engke lamun geus jadi pamajikan akang mah ku akang we bakal dianteurkeun ka pilemburan. Kituna teh karawak atuh leungeun Utari teh dirawe langsung ditungtun we ku si Ijon. Dibawa nyampeurkeun ka Bah Bentar sabaraha kanca. Bah Bentar sabaraha kanca ge atuh mani kaget. Nah jelema atawa lain. Tapi eta awewe teh katempo jika nu merod. Jika nu embung we atuh dibawa kainya teh. Kadenge Bah Bentar tumanya ka si Ijon. Hei, saha ieu awewe teh deuleu? Jelema atawa lain? Geuningan merod euy. Nya jelema ieu mah Bah, lain bangsa Ijin. Nya cenah mah ngaranna teh Utari. Kurang lembur. Tapi ka dieu teh sasab kalangsu cenah teh bisa balik. Aya ku kabeneran Bah. Ieu Nyi Utari teh arek dijadikeun pamajikan ku kuring. Jadi ieu awewe teh jelema biasanya kurang lembur. Geulis oge euy. Kelaanan sia montong gagah Bah Ijon. Meme si laing dewek heula deuleu. Hei geulis. Jadi ngaran teh Utarinya. Nah bener Nyai teh kalangsu. Teu bisa balik ka lembur. Basa ditanya kitu ku Bah Bentar teh. Eta Utari teh gancang nemalan. Malahan masih sikepna teh katempo mani marah mai.
Beda sikap nate, beda jeung kasih John. Muhun bah, Abi Utari. Panuhun we abah teh kersa nulungan abdi. Kersa ngajajabkeun abdi wih ka lembur. Ku ayeuna mah moal waka bisa Nyai. Jeung deui Nyai teh moal bisa ninggalkeun ieu patempatan. Lantaran nya ieu patempatan teh merupakeun tempat anu dirusiakeun. Kari-kari ayeuna Nyai tepi kalawah dieu. Lamun dijajabkeun ayeuna, Inggris Nyai teh bakal ngabejakeun Rusia ieu tempat. Kukituna leuwih ade, Nyai milu heula ka jeung akang di dieu. Malaur akang teh geus lila ieu teh. Nya ngaduda. Kumaha daek lamun Nyai dijadikeun pamajikan ku akang. Alim ari kedah kitu mah. Margi abdi teh parantos gaduh papacangan. Saya nama abdi ayeuna bade uih we nyalira. Mudah-mudahan we kapenah ke jalan teh atuh. Moal bisa Nyai. Pokona Nyai teu bisa ninggalkeun ieu tempat. Jeung deui, najan Nyai maksakeun ini sorangan, pasti Nyai teh bakal balik deui ka ieu tempat, bakal kalangsu deui. Ukituna, we ade geus we nurut ka akang. Ngaran akang teh Bentar. Nyai bakal dijadikeun pamajikan akang. Kumaha? Kira-kirana? Pek we pikir. Lamun Nyai teu nurut kana kahayang akang, Nyai moal bisa balik ka Pilemuran. Jeung deui wangkaning dieu leuweung teh loba sato galak. Kumaha lamun Nyai teh diroga halak ku sato galak? Nya kapan cilaka lebar temen. Lamun Nyai teh nepikeun ka paeh diroga halak ku sato galak, wangkaning sakitu geulisna lebar. Mending ge nurut ka akang, dijadikeun pamajikan. Nyi Utari bisa pisan dina pura-puraan hate. Daragdag atuh lumbat manehna teh jiga nu nyawe kabur ninggalkeun eta patempatan. Bah Bentar ningali Nyi Utari lumbat. Laju atuh marentakeun si John jeung si Sahro pikeun nyangkalak Nyi Utari. Ayeuna kalaka lumpat. Ayo John, Sahro, udah euy. Montong nepikeun ka lolos deuleu. Baratak atuh si John jeung si Sahro teh pating baratak. Mudag Nyi Utari anu lumpat meleteng geus jauh nakar. Ngan bae si Sahro jeung si John teh atuh mani kaget lantaran eta lumpat Nyi Mojang teh sakitu cepetna. Alah, eta awewe teh lumpatna mani tarik nakar euy. Kamana bieu lumpat teh teka udag. Nya euy. Lompatna mani sakitu tarikna. Nah kamana atuh? Aduh cilaka euy. Lamun teu beunang teh Bah Bentar pasti bakal ngamuk. Alah, anjaka. Eta awewe teh bet teu kahayang ku Bah Bentar. Tadi nama kuda bae kerek dijadikeun pamajikan euy. Lapur lamun kaya kieu mah. Nya, ayo euy, urang teh ngan deui. Kudu nepikeun ka Kabanggih. Kudu nepikeun ka beunang. Atuh eta si John jeung si Sahro teh terus we neneangan Nyi Utari. Sedengkeun Nyi Utari teh manehna teh pura-pura we. Nu jiga nu enya ngejat lumpat ninggalkeun eta patempatan. Sok padahal mah nguli wedi we jalanan teh malibir. Laju ngaliwat deui ka hareupeun gua. Nyi Utari teh pura-pura kalangsu deui. Balik deui we ka eta tempat. Bah Bentar basa ningali Nyi Utari balik deui ka hareupeun gua. Atuh mani bunga nu lain dikieun. Najan lumpat ka mana wae oge Nyai. Nyai teh bakal balik deui ka dieu. Kukituna leuwih hade ayeuna mah nurut. Nyai daek jadi pamajikan akang. Geus cicing heula we di dieu keun. Engke ku akang bakal dianterkeun ka lembur. Aneh. Nah, betepi deui ka dieu. Tapi lamun enya Abah bade nulungan abdi. Heug abdi daek ketika ku Abah. Tapi nah leres abdi teh bakal dianterkeun ka lembur. Untung we nembe teh abdi salamet. Abdi teh diudag-udag ku maung puguh oge. Nya untung we atuh Nyai teh bisa nyelamatkeun diri. Pokona mah heug ku akang bakal ditang tayungan Nyai. Nyai bakal salamet. Nyai bakal bisa balik di ka lembur.
Oh penting mah Nyai daek dijadikeun pamajikan akang. Nya keur abdi daya pilihan daripada abdi cilaka. Abdi daek ditikah ku akang ngan bae akang ulah sambarangan. Abdi mah hoyong leres-leres Kang. Kapanan urang teh sanes sato atuh Kang. Nya hayong di pilemburan we paminikahna. Sabada abdi uih ka lembur. Kumaha? Jadi kitunya pamenta si gelis teh. Lamun kitu mah. Nya bener. Keun eta mah urusan gampang. Engke dina waktuna pasti Nyai oge bakal dibawa ka lembur. Urang nengan lebe we. Nya da urang teh kapan lain sato atuh. Nya atuh ari kitu mah Kang. Abdi keresa. Bah bentar mani bunga nu teu papadana. Geus mimitik kareka perdaya ku eta Nyi Utari percaya we ka Nyi Utari. Nyi Utari laju diajakan we asup ka jero gua. Sedengkeun basa si Ijon jeung eta si Saro baralik ka jero gua atuh mani kaget. Nah cenah eta awewe teh geus kasampak aya di jero gua. Kapanan tadi teh diuber-uber di teteangan hanteu kapanggih. Teu apaleun. Lamun Nyi Utari teh sanya nama geus pura-pura. Balik diwe jika nu kalang suka hareupeun gua. Basa ditanyakeun ka Bah Bentar teh. Nya cenah lantaran Nyi Utari teh teu bisa init ngejat ninggalkeun leuweung. Kalah kabalik deui ka hareupeun gua. Tah kitu euy. Ayeuna mah ieu Nyi Utari teh geus daek dikawin ku dewek euy. Lantaran daripada cilaka meureunnan teu bisa ninggalkeun ieu leuweung. Alah, tetela geningan milik mah teu ka mana. Kapan tadi mah ku abdi duaan teh diudag-udag. Nyai teh lumpatna mani tarik. Tapi geningan Nyai teh geningan aya deui adieu. Kapan kitu Nyai? Ieu leuweung mah lain leuweung biasa, tapi leuweung anu sanget. Nyai teh moal bisa ninggalkeun ieu leuweung. Ya syukur atuh ari kitu mah. Lamun Nyai daek jadi pamajikan Bah Bentar. Milik Bah, milik mah tetela moal ka mana geuning. Bener euy. Ieu Nyi Utari teh daek jadi pamajikan dewek ngan bae. Hayang dirapalanna mah di lembur cenah euy. Keun we pokona mah ku dewek teh bakal digugu. Tapi engke lamun kaayaan teh geus aman euy. Kitu teh mimiti poe eta atuh Nyi Utari teh ngadon nurut we kana kahayangna Bah Bentar. Sedengkeun Bah Bentar henteu sadar lamun dirina teh keur diperdaya ku eta Nyi Utari. Euleuh mitra. Paktosna parantos teh nyekapannya. Sakeula urang tunda jejer carita si kucil kerusia budak angon dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakirangannya. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas.